وما جعلنا القبلة Alhamdulillah. Ya, candak pikiran ku udu. Ummi Kulsum hayang ngayakeun muludan sampai ngajual anak. Coba ibu-ibu rek ngayakeun muludan geus ngajual naon Jawa besar minah sia. Tong cungat cengir. Ummi Kulsum sampai ngajual anak, geus ibu-ibu ge bisi rek ngayakeun muludan teu gablek biaya. Teboga biaya aya anak bengal deugel cek urang kulon mah bandel geus tong ese-ese jual anak itu iya tawa ibu boga salaki ibu geus kolot tara salat tara ngaji tong ese-ese atawa bapak bapak punya istri bapak nyagoreng rupa nyagoreng akhlak mun bisa jual bila perlu tuker tambah enggak saya jual. Pohara hadirin wal hadirat. Pohara tuh bu. Ibu yakin kena pahala maulid? Yakin kena pahala maulid? Numawi pohara tuh, numawi ibu bapak hadirin sadaya. Lamun diondang muludan dongkap wae, teu diondang ge ngadenge datang wae lumayan berkat wae meunang. Numawi cek Al Imam Jalalus Sayuti mengatakan ma min baitin aw mahallatin aw masjidin quri'a fihi maulidun nabi sallallahu alaihi wasallam illa haffatil malaikatu dzalikal baita awil masjida awil mahallah. Tepati-pati di hiji tempat atau di bumi atau di pesantren atau di masjid atau di mana-mana di mana di eta tempatnya diayakeun peringatan maulid rasul terkecuali eta malaikatnya tarurun kadieu ngadoakeun rek naon ta malaikat wa shallatil malaikatu ala ahli dzalikal makan eta malaikat rek mampetekeun hampura Gusti eta ibu-ibu anu hadir harita jeung para santri ya Allah anu memperingati maulid rasul teh mudah-mudahan sing dihampura dosana amin dihasilkeun maksudna amin sing barokah ilmuna amin. Itu hadirin sadayana bahkan wa ammahumullahu birrahmati warridwan sehingga eta tempatnya dipinuhan ku Gusti Allah ku rahmat jeung karidhoan Gusti Allah subhanahu. Mantap kudu semangat kana muludan mah hadirin insya makana hadirin sadayana eta bisa hasil memperingati maulid dengan 3 perkara. Bisa hasil peringatan maulid rasul dengan 3 faktor. Catat. Bisa hasil memperingati maulid rasul dengan 3 faktor. Wa'lam annal i'tina'a bi maulidin nabiy sallallahu alaihi wasallam min afdhalil qurbat wa dzalika yahsulu. Sesungguhnya memperingati maulid rasul itu memuliakan kelahiran baginda rasul itu bisa hasil dengan 3 perkara. Yang pertama bi'it amit ta'am, nyieun kadaharan, nyieun kue, nyieun ieu itu masak dan sebagainya. Nu mawi ibu lamun sedekah mulut tong paleutik leutik kudu gede-gede. Imah sedekah mulut saimah besek hiji gila imah ngadengeun age. Nyan besek saya mah 100, 50, 20, 30 gitu kuduna. Ini mah kadang-kadang pada kita ibu-ibu kenes sih. Nyan ibu kue iya, kue itu, kue tek-tek, kue bengek jeung sajabana bahkan punten bu eta di Banten mah aya kue rada ngerakeun bener di dieu sigana aya tah eta kue teh rungkarengkol ngaran kue kontol bebek. Aya eueuh di Bogor kue kontol bebek. Eta dong kontol bebek aing mah teu hayang ngakana ge terus terang bae. Nak ngisikeun lalaki. Ngaran kue kontol bebek. Mung aing mah teu hayang ngakana oge. Cek ibu-ibu atuh ganti eta bu ngaran kue teh ulah kontol bebek teh atuh kue per gitu. Ulah kontol bebek teuing. Udah kue jorok. Bener. Cek ibu-ibu atuh kajen haji kue kontol bebek lain masalah bebekna ieu Allah ieu teh. Bener. Aya ne
Komo punten, ibu punten, punten, 1000 punten. Di Paneglang aya, Bu. Tuh, di daerah Paneglang, di daerah Kuring. Aya kue tina cau asak ditutuan, dihijikeun jeung tarigu, dihijikeun jeung kalapa. Cek kuring ibu aya di dieu kue naon ngaranna? Ieu teh kue itil mengi, Kiai tina Allah karim. Cek aing akur jeung otol bebek aya kitu mah ieu eta. Aya layana eta. Kuring ceramah ka Gajrug aya teh Haji Mamah ya. Cak punten kuring ceramah ka ditu ka Cidodol. Eta cek kuring kece aya kue naon tidak tipungketan dihijikeun gula beureum. Ieu mah cenah Kiai di dieu mah kue tumbung beluk mugi ngaranna Allah karim. Punten likulli qaumin yatakallamuna bistilahihim. Masing-masing daerah berbicara dengan bahasa masing-masing. Betul? Benar? Enggak saling mindah ulah tongat tegede kiih deh geus tadi dinya. Ram jadah doang. Makanya ayo sedekah maulid singgala leude insya beli jeruk, beli semangka eta pais ibu bakal jadi saksi di poe kiamah. Amin. Kakara ke ibu-ibu dak digebuk ku malaikat da bengal. Bandel, maksiat malulu, pais ngahalangan. Cek malaikat, aya naon pais ngahalangan aing. Cek pais, aing bade teh ilu muludan. Padahal eta paisna mah geus hasem eta. Geus basi. Naon. Jam-jam aing, mata-mata aing kumaha aing deh. Satu, bit hamid tuam. Bikin kadaharan makanan anu marewah, ayo niat maulid, sumbangkeun harta bandana bikin maulid. Eueuh becana jelema tos muludan masakat. Hadirin. Betul? Bahkan ibu candak dongeng nu tadi teh antak lamun tanya ku salaki mah menang naon tadi teh pengajian tos muludan ti Tarjatul Falah. Nah, bapana kudu dijual cenah. Bahkan ibu ya dongeng bener Bu, tahun 2006 di Jakarta daerah Jelambar Bu, aya padagang es, tukang es sedang ibu, tukang es tara sholat dagang es we neng, dagang es, eta tukang es teh dagang es, ada tukang es atau dagang es, eta pas dagang es teh anjeunna teh pas dongkap ka masjid aya nu keur marhaba. Marhaban marhaban ya nural aini, marhaban jaddal Husaini. Nuju muludan tukang es asup kadinya beres muludan beres marhaba cek tukang es, maaf para habaib, para ajengan, para kiai, para ustadz, tolong boleh enggak saya nyumbang maulid? Boleh. Cek para habaib, silakan minum es saya. Eta es ibu dihadiahkeun. Ya Allah, ku tukang atau tidak aku tukang kue dihadiahkeun. Sos beres menghadiri maulid tukang es teh uih ka bumi ngalamun. Cek pamajikan aku naon ngalamun? Da es beak, mana duitna? Eueuh. Ka mana? Pakai muludan. Oh kajeun pakai muludan mah tadi teu naon. Akhirna tukang es teh ngalamun teh hayang ngayakeun muludan. Akhirna nyengcelengan sadinten 3.000, 5.000, 7.000, 4.000, 6.000, 8.000. Hadirin sadaya, dah sabaraha si bati es paling jago 25.000. Akhirna dibuka mulut payun setahun. Akhirna tukang es masak bisa ngarayakeun peringatan Maulid Rasul seperti tadi dongengna doang Umi Kulsum. Di Jakarta ngontrak Bu, cuma bumina ge 3 meter kali 3 meter. Ngondang ka tatanggana, hadirin sadayana eueuh nu datang. Nyieun besek 200 bungkus, teu aya nu dongkap Bu. Akhirna hadirin sadaya tukang es ceurik deui bae ka Allah Gusti, abdi mah sampai nyengcelengan masak oge teu dianggap capek ku hayang-hayangna merayakan peringatan Maulid Rasul. Geuning kieu
pembalasan ti tetangga. Oh nu datang di onang muludan mentang-mentang abdi miskin, mentang-mentang abdi jalmi teu gaduh, mentang-mentang abdi jalmi tukang es. Ya Allah, cobi atuh datangkeun pahala maulid dongkap Rasul. Tukang es jeung rombongan anak Muhammad bin Abdullah eta tukang es dirangkul ibu ku Rasul. Hadirin sadaya ngicep sakicep beuntak deui teu aya eta rombongan jalmi. Hadirin sadayana berikut besek nu 200 besek teu aya sadayana. Untung teu? Untung teu? Ibu hayang tepang jeung Rasul isukan sia dagang es kabehan hayu.